pocongnya pakai ocong. Jangan rata gitu. pocongnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, kembali lagi ke channel Matini Official. Jangan lupa terus di subscribe dan juga di komen, like juga sebanyak-banyaknya. Tahu sendiri channel Matini itu melingkupi tadinya Nini, ya sekarang terjunlah janda bidadari ke sini. Mak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Salaki nambahan? Seberapa? Opat. Atuh berek ka urang hiji mah eta ku opat. Lah geus kos kararitu kabeh geus kararopong. Aduh mata. Ngobong dompetna apa untuna? Atuh geus sagalana be lah. Oh, biasanya justru kuari mah nu kolot-kolot nu teangan APG. Eta mah anu ABG na be teu bener stres meureun nyaran nu kolot geus danggulir mabok dangdeur. Nu kolot nyokot dangder, cenah ABG-na nyokotan duit, guys. Lumayan kan ya. Lagi mah irahayu urang ka mall. Atuh cenang ke sore cek cocok mah. Kuari ge sore si bosna ge keur kere ini mah. Jadi bere lagi kopi doang aing mah lamun loba duit mah meureun geus dikasih Ya cok manehna pija. cenah ka mall cenah mati ini make baju. Bos kitu amat. Ka mall mana? Mall-mallan Mall-mallan. meureun. Mall-mallan Celina. Oh, kana mall nu bener mah 15. Teu bisa lupa. Mall-mallan ge Celina meureun ge. Beraku bos ngajak ka mall ngabohong. Di ditu masih kene loba sawah mah. Loba neng, alhamdulillah sawah mah. Sawah. Ai sawah kudu diarit oge gitu. Nyar tuh ari aya parean mah ari teh aya parean mah. Oh, aja teh nu diarit mah eta doang. Sawah mah tuh mall Jukut. Ilalang, heeh. Jukut nusok si Ona. mararati cek eta teh mah. Amun musim pare mah geus di parean mati ini mah sok ka sawah bae. Tapi di sawah ge lain di sawah batur. Sawah batur. Milu gitulah, milu tandur, milu ngarabut, milu ngagebot. Panas Ge dibagi. Panas. Mun meunang 5 boboko mati ini saboboko. Digiling tak ku mati ini saboboko ge. Nu sabobokona parena apa beurit? Kabagian sadesa eta neng sabaku lamun digiling ku mati ini. Huutna apa biasa? Atuh sagalana dicampur. Ayo mah Beunyer kaburit-burit mah dicampur. menang atau mah beunyer mah menang. Nah, boro-boro neng mati ini mah hirup jelema susah di kampungnya gitu. Ka sawah ge paling nong ka sawah paling ge budak sia keur naon di sawah keur ngalaan keong cenah. Aju cenah mati ini pangasakeun ya keong. Sia mah ai keong teh tah diasakeun. Nah, dicampurna jeung aing gitu keong teh. Oh. Masya Allah, ngalaan tutut, neng keong gejer, kembang ecengnya. Masih kene loba sawah mah enak. Mah di dieu mah lobana beuritna doang. Alhamdulillah, beritna taina segala. Diratu. Aja sih masuk papiluan matinin teh. Mama jok ka sawah nama kabrang. Atau papiluan ngajorok-jorokan Oh, balik ke digerok. Oh. Lamun barang Nah, masalah anak modal. biar dikublus-kublus. Mau dong dikublus-kublusin. Bukan apa ini? Karena ini kan boga kebon, nengnya, kebon bayam, kebon mantang, jagong, kuan. Kebon ayeuna mas kan sorangan apa kebon batur? kebon kabehan be lah, ngakuan be. Urang geus sok hayang laju ngakuan salaki batur. Emang geus pamakena kos kitu. Enggak enak ya mah jadi janda mah ya. Ih. Mah rangda lain. Kunaon jadi ka rangda deui rangda deui urang mah Atuh ngomongna. neng, ai rangda mah henteu lain, cuman geus masing-masing geus sabaraha puluh tahun mah. Oh Geus masing-masing. cilok nempel-nempel. Kunaon atuh? Magnetna kurang setrum meureun mah. Ieu geus beak Giat. Hah? Orang giat. Kurang lihat cenah. Pokoknya mah geus eueuh jatan, geus eueuh Oh, kesingan. maduan be pokona malah. Dicas Maduna. sampai sapenting geneng doang nangis teu aktif. Geus mah salakina sabaraha? Sarua deui opat. Atuh mah mangon 5. Tuh 5 deh be. Urang mah eleh be, hiji kita beak-beak urang mah. Mama 5 lah. Atuh bagi-bagi mah. Eta peletna kumaha? Baratna sia Nancy Si apa kamari teh si Ona? teruk asianana. Pan sok onah ge cenah ge minyak aing minyak watu asihan silaga teureub. Heeh. Paingan cenah ge eta Ya pas. egah teu laku.
Goreng ilungnya segede perut. Nah, nanaon ge ulah-ulah nanaon punggung kapoe mamung keren. Mung keret naon? Peot. Peot kan yutna. Mama yo cerita dagang, manggih, pocong, panyanin pocong. Aja cok babaturan teh cenah. Ih, pocong mana? Pocongna make Ocong. Jangan kedoprak baturan tah gitu. pocongnya dibengket apa di talian? Dikajokeun. Lain pocong beneran ding neng lain. Pocong beneran. Kalau di talian makan bisi lontong. Oh, bener pocong bener. Bener. Di mana eta di mana? Pasir Salam. Neng maaf Salam. neng. Tahu orang jadi nak lupang dagang kan tubuh kene din. Ah. Jam 4 gitu ya. Oh. Kan manggil bae urang satoa eta. Ah. Ngarupakeun meong, tah ngarupakeun anjing teh datang ka pun jelek be. Satoa itu binatangnya. Oh. Binatang gitu. Aduh urang eta jadi berani bae suku masih ayu be dituturkeun ngusruk ke. Miheulaan manehna mah langsung jelek be. Tah. Pocong Urang eta. ada pelak ya. Ngadeprak itu Lemah, leles. Mun mun aya pocong, Aduh, sirahnya ditakol make gayung. Gayung Ke panci, kayak leungit. Kegeleung Bawa balik mun sama. Pas mati ini baretot. Kata ai jualan mah alhamdulillah. Laku. Laris bae. Iya karena Laris bae teman. katanya kan mitosnya kalau diikutin pocong atau Kalau- sejenis itunya bikin dagangan laris. Masa Katanya sih? begitu. Aing sih daek udah Katanya begitu. Doros lamun manggihan dong mun cekek urang Kek mah modal. banyak kekna mocong bertalian. Bisa, mana kan di talian begini mah. Ayo. Lu kan nyungcung. Oh, Pocong nyungcung. tersebut pocong. Ai pocong leumpangna kumaha Sami? Atuh ngijing lah. Kumaha ngijingna? Atuh kieu tah. Ngijing mah kijing. Ngijing kayak jawab pariuk. Oh miring doang keyeuk. Oh miring. Itu tah lamun ngomong Melayu teh mah kitu. Ai urang mah Sunda kasar. Oh. Bukannya ada yang bilang pocong mah loncat-loncat mah. Oh, Kita mah ngijing. bobongkong, ai pocong mah pocong lain deui. Lain pocong. Pocong sama Pocong bebongkong mana ada nih? kakak. Atuh pan pocong mah pancena ge carita jin. Oh jin. Barayana. Ari bobongkong, aing kadaharan bobongkong mah. Bobongkos. Sama bobongkos. Kayak jok Bobongkos mah. Lontong. Lain beneran orang nak dibawa ke mall. Ayo sia. Nak iya nya nak baraliknya nggak sore. Oh, ini mah hati-hati lah. Jelas aja. Hai guys, karena udah sore dan Matini juga udah pulang ya, jadi tadi lumayan lah ngobrol-ngobrol juga. Jadi buat kalian jangan lupa tetap ikutin channel MT Official, jangan lupa di subscribe dan di like, kalau bisa di komen sebanyak-banyaknya. Juga channel Sagita 1212 ya. Oke, bye.